Jen, apal tuh orang ngobrolnya di warung teu di kantor? Mohon Pak, asal areuwas itu Pak ya naon Pak? Bapak ayeuna teh nuju ngadamel laporan pertanggungjawaban. Jadi henteu konsentrasi upami di kantor teh. Loba gangguan, loba tamu. Leres pisan Pak. Ieu warung parantos di booking dugikeun ka magrib. Jadi jagaan ulah dugikeun ka aya tamu atanapi anu balanja ka dieu. Terus abdi kudah kumaha Pak? Apaan jejen teh satpam? Wayahna. Jejen kudu tiasa ngajaga ieu warung sangkan ulah aya nu balanja ka dieu. Oke siap Pak, laksanakan. Nya upami kitu Bapak rek ngetikna di jero bae lah, bilih kaganggu. Wayahna jejen jagaan ieu warungnya. Oke Bos. Heh, kemana ieu? Ka warung. Duh, punten pisan. Poe ieu mah warung tutup. Abi teh rek masak keur Pak Bos tuang siang. Tadi geus dipesan lewat WA. Oh, ece teh nu ada warung. Nya. Kunaon gitu? Oh, mangga tuh. Nah, tuh makanya halangan. Oh, mangga. Aya saha Jen? Geuning Ceu Astri. Sumuhun Pak Bos. Ieu abdi nyenak sayuran lalaban pesenan teh ya. Bade di kumaha ieu teh bade di lotek atanapi di karedo? Di lotek we, ngangge kerupuk 2 porsiun. Oh, sumuhun. Mangga atuh permios abdi Oh. bade ka pawon heula Pak Mun, Bos. mangga. Punten. Sampurasun. Rampes. Punten pisan Pak. Dinten ieu mah warungna tutup, teu nampi nu balanja. Mangga aruh deui we. Aduh, kadah uwi deui. Abi teh pati subuh keneh tadi angkat ka dieu teh. Lalampahan dugi ka dieu teh abi ke kedah 8 jam. Tulungan atuh lapa mah nya kadah uwi deui. Eta mah urusan Bapak. Abdi mah terangna naon. Tadi tos di kantor, saur karyawan di kantor, Pak Bos nuju ngopi di warung ieu. Ari Bapak ngarti teu, pan tadi teh di bajaan. Warung teh tutup. Hargaan tuh abdi ieu keamanan di dieu. Abdi mah sanes balanja, tapi bade nepangan Pak Bos nuju ngopi di warung ieu saurna. Ari Bapak, Pak, mun abdi teu ngalaksanakeun tugas ti Pak Bos, abdi dipecat, Pak. Saha nu dipecat teh Jen? Abdi. Teu aya ketang Pak Bos, teu nu dipecat. Geuning Bos Wandi, kumaha damang, Mang Mitra. Mangga kalabat, mangga dihaturanan, mangga. Wilujeng sumping, Bos Wandi, Mang Mitra. Tah, Jen, dangukeun. Dinten ieu Bapak bade ngalih ka perusahaan anu daye. Nah, ieu Pak Wandi anu bade mimpin perusahaan di tempat ieu. Sarta itu Mang Mitra anu baris ngadoakeun perusahaan urang di tempat ieu. Aduh, hamunten pisan Bos Wandi, Mang Mitra. Abdi lu mau serepat pisan, hamunten. Tangtos dihapunten Kang Jejen. Tapi omat, ulah sakali-kali deui sapertos tadi. Kumargi jabatan, harta banda, tekengeng dijantenkeun sombong. Serat Paulus ka jemaah di Rum nyanggemkeun kieu. Sabab saneskara asalna ti mantena. Didamel kanggo mantena sagala puji kangge mantena. Hartosna urang tekengeng ujub atanapi sombong ku jabatan kitu deui ku harta banda. Kahartos Kang Jejen?
Siap, kartos Mang Mitra.